Di desa Babakan Simpang, aya hiji budak umur 11 tahun, arana Siwarji. Manehna hirup paduduaan jeung indungna. Di desa eta Siwarji teh kasebut jalma pamiskin-miskinna. Sabab eta manehna teu sakola, teu bisa maca jeung teu bisa ngitung. Naha teu yana teuing ku milik diri, beut nepi ka kieuna. Padahal baheula mah waktu aya keneh Bapa Warji, aing teh teu kurang hakaneun, teu kurang pakeun. Ari ayeuna aing nepi ka mineng nyongkrang, ngongkrong. Naha ti mana aing pibisaeun meunang hakaneun keur anak aing. Punten Bok, ieu dipiwarang ku Juragan Lurah dikeun beas sareng ubar batuk. Naha, saha nu ngupulikeun embo yen boga kasakit batuk? Nya meureun dina anak embok mah nu pulihna da tadi nu keur di desa. Parah anak embo ka balai desa. Naha budak teh nyerakeun teuing but kumaha ni luntalanto ka balai desa. Cinarieun teuing Juragan Lurah masihan dah jeung ubar batuk sagala. Wallahu alam. Terus ieu bade ka dieu heula, bade simpen di mana? Mun tas di dieu wae. Oh. Ieu atunya, Mbok. Mun. Ada progi heula. Oh, nuhun atuh nuhun. Ieu, Mbok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, kuring tadi geus di balai desa, geus ka Juragan Lurah. Geus ngerakeun sia mah. Nah, aku mawani luntalanto ka Juragan Lurah. Ulah sakali-kali deui. Deuleu, isin bari nage tek naon ka balai desa. Kieu mak, kuring teh geus di balai desa. Sabab pangangonan anu Haji Lurah, anjeunna miwarang angon be, sabab pangangonana anu diangon ku si Adun teh leungit disuruduk embe. Sia natong bae atuh isi disuruduk embe ka si Adun. Ah, meureun bae si Adun mah disuruduk soteh. Pedah embena dijailan ku si Utun. Jadi sia teh rek daek nya. Nya puguh bae daek mama sabab sajabani kuring teh dibere beas. Jeung kuring teh diajar nulis jeung si Asep. Paingan, bieu tua kampung masihan beas jeung ubar batuk sagala. Cenah taksiran mah sia nya nu mangpaatkeun. Ah, piraku teuing kuring kumawani pun tapena mah kajenting beuteung kuring kukurukan tibatan pun tapeta mah eta mah kahideungan we Asep onon mah. Syukur atuh hari lain sia mah anu boga alpukah menta. Ya tos atuh mah abi bade ka kamar heula carape terus di balai desa. Kade ulah sare wayah kiwari pamali. Bengke raya gum bisa di kurban ku Juragan. Oke, itu. Jadi pasti para bangsa ada ya. Pas satu nilai kan menuju di agak nyerita. Kayak yang si lain mati. Ih, kubu ngartieun embe lagi kan. Lah, kantor wae nih malam mau ukur wisada embe. Kubunya kan, banyak kan, abi bade ka balai desa heula, bade diajar baca, yuk. Yuk nya si pinter dia ngajarna. Dun, 'Kemana, Ji? bade ka balai desa, bade diajar baca, yuk.
Ku, tuh tenjoy si bangsat baju. Nya maling baju ti saha? Gugum maling baju ti si Asep onon. Malah baju oge dijual ka indung dewe. Nya heueuh gitu. Heeh. Hampir aku budak segede kieu geus wani maling baju, dewek mah osok kurang paling ge tapi can pernah hari maling baju mah. Komode maling tinu juragan lurah. Ih, hari si lain make nyebut kira kuning. Ah, situ mah kerong bangsa teu bisa maca deui. Duh, panas ceuli euy, jika nama keur ngomongkeun we. Tapi tong sujon ah. Assalamualaikum. Bi, bade nganjuk tarasia ya. Ambung anu kamana ge sorangan macan dibayar. Aing biwa. Ya tuh ya, tadoda ya baju kuring ya, itu percaya wa ya. Di mana sorangan menang baju kieu? Kamari ti juragan lurah lungsuran Asep Onon. Beli be atuh pembi, sugan mah jeung nakar si Utun. Ah, moalah barang pamere masuk pamali. Nyasok atuh lah, lamun hutang can dibayar dina waktu saminggu, ieu baju kapi milik Umbi. Ya so atuh Bi, mana tuh lokasina? Ya, Ayo Bi, nuhun. nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, murid teks datang. Kadi Haji, salik. Mangga. Jadi kieu Ji, sameme diajar selain teh kudu ngadeula ka dewek. Ari maya teh lain kudu duit, satu ku pagawean nyata menganitakan pakot kumaha sanggup. Sanggup atuh 10 kalian. Nyadotan paklot ge sanggup ayo. Laut atuh ari sanggup mah. Juragan. Nah, itu saya hari ulin teh mau manfaat. Ulah ulin teh kudu si Utun. Mohon Pak. Tidak nang bel langsung ka dieu Ji. Mohon juragan, bena sadaya tuh si Parawan. Oh, syukur atuh ada kitu mah. Mohon jadi leueut. Ji, ngaleueut. Mangga juragan. Ibu mah penilesep kejeng wajib teh pamiles mah ketos ageng ngejantan juru tulis ibu mah 7 pisan. Kampung Naga teh mangrupa salah sahiji kampung adat di Tatar Sunda. Pamarnahan di Desa Neglasari, Kacamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah ayeuna mah silaing bisa maca, bisa ngitung sanajan teu disakolakeun oge. Mun mah ieu teh berkat ilmu anu dibikeun ku Asep Onon salila sataun ieu. Uhun, omat sing bage deui ka Asep Onon, ka juragan lurah sareng ka Bu Lurah. Lamun teu aya kanyaa ti juragan lurah, duka teuing urang jadi naon ayeuna. Ilmu dibere, beas dikiriman unggal bulan. Jeung kaperluan nu sejena oge kacumponan. Teu kudu nganjuk deui ka warung ambu ijem. Mugia anu dipasihkeun ka sakeluarga urang sina digentosan deui kanu langkung. Amin. Budak teunang hartina budak anu boga kawani. Lamun hayang jadi jalma sukses, urang kudu sabar, kudu ngahargaan ka batur, jeung ngalakonan pagawean anu hade. Kumatak, urang kudu boga kawani dina sagala kahadean. Sakitu amanat anu tiasa ditugikeun, Sim Kuring ngawakilan tim produksi kelas 8B ngahaturkeun nuhun kasadayana. Action. Ya so atuh Bi, mana tuh lokasina? Ya, Ayo Bi, nuhun. nuhun. Buat tadi orang ngomong. Lo boga ulang. Kamari lungsuran juragan lurah ti lungsuran ti Haji Lurah. Juragan. Lah. Nyasok atuh lah, lamun Jadi kieu Ji. Kerang. 2, 3. Jadi kieu Ji, sambil diajar selain teh kudu
Jeung keperluan nu sejenna oge kacumponan teu kudu nganjuk deui ka warung ambi ijem mugia anu dikasihkeun ka juragan lurah ka urang saduya. 3. Si Banjila. Sok. 1 2 3. Beah, Naon beu? 3. Akhir aku budak segede kitu geus diajar pulang paling. Komo deui maling 3 action. Ih, gue maling baju di siasat konon. Enggak, jadi 3 action. ada mau di kota mumpung juga embe. pugunya Kang. Ayonya Kang, awe pada ka balai desa lah, bagi diajar maca, bagi kan. Assalamualaikum.